beres 1000. Sakit itu gak cukup, yang nahaon duit gede-gede 1000 gak cukup, yang melayang-layangan mah. Ih, mana? Aduh, si teh. No, 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 no. Apa baguan? Oh, aduh, daya kerasanya di hutan jam. Oh, Kehet mas, bukan nyeri huntu. Ayo, Tuhan. Kehet budak teh budak saha cenah. Aduh, teh nyaho keur nyeri huntu. Kalau kasok malalewe tukang itu. Mah nya mana hah? Mun aya dipele dong udah sekalian. Kehet aduh. Aduh aing ya mah kudu pindah ka belah ditu ya. Soalnya tak budak bisa ganggu dewa kohead aduh keur nyeri untuk kemana aja dah pindah aing ke saung itu mejongjon. Si Aman jadi pindah kok aing tutur si Aman ke mana wan pikirkeun itu si Aman jeung naon Pola eta pola ayo tidak lupa. itu juga si Aman bawa Tuh aing jabat jeung nyeri huntu jeung naon deh ieu teh tapi tidak aman ya tanggung kemana karesek. Wah si ban budak putut teh nu tadi ya mah eta keresek seteh. Ih aduh sirit eta keresek aduh sakit bisa ngedak No, 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 no. bakal nyeri huntu juga. Aduh anjir na budak saha eta tuh sungut sararasem itu urut mah. Kami supaya ngaliwat kemarin itu tapi tidak lah maksakan bae gitu jauh deh ke warung deh sararape kita kebenaran jangan ke mana ke mana tadi teh ke lembur melang-langan sekalian ke warung mah emang yang ngerokok yang asum tadi ya pokoknya mah pangmolikan sabungkusnya bunga mang ada tadi buruhan mah atuh heueuh engke oge di buruhan atuh depannya teh di pulangan ge oge teh di buruhan ih kade tong lilanya lah juga loba ya leuwihna lumayan ya keparurun kaditu kade alhamdulillah ya budak kadena tapi hamun can ngurunyungkan wae teh tuluy ka mana nya ai gila deh juga banar eta can datang wae deh tidak dago teh biasana mah yakin wali teh sok ngurunyung ka dia sok kapelan kumanehanana ya masalah anak we saus jalaan biasana sok panginat ka dieu nah aya naon ya tidak kowe ngurunyung budak kesel deh
Mang. Ah. Oh, syukur. Nuhun. Iya guru na ya. Nuhun ya. Aki-aki ayah bodoh nanya itu jajan wareg pamulangan menang buruh menang ngenah pokoknya mah. Aro kohula memang ada kuan banar. Kela. Aing tadi teh mikeun pamulangan muruhan. Tapi ududna eueuh. Si kehet udud kembali pamulanganana dibikeun. Aduh, aing. Nah, itu juga si Amang. Anggawean lah. Eta budak malawo geus ka dieu wae, keun hawannya hayu we. Tenang tolong gitu. Jodi. Ih. Daron mana? Wah, Mang. Yo, anu atahna nu hejo. Ya geus amis kok anu koneng. Ya. Ah, Tah, Mang, ya mah arasak. deh. Mang balik lah, Mang. Parijik balik mah. Naon gitu ge. Mang intip ku aing si jegana si Amang itu budak hantu buah. Jadi penasaran ya. Sah, budak. Nah, heuh gitu. Cik. Huh? Ah. Katipu berangkat. No. Iya. Syuk. Oh, teh kupuri. Penting kupuri kurang kumanus kagak rupaya. Mau pare rawe angkieu. Aduh. Mang kenal, Mang. Panjang mana? Naon? Nuhun manuk. Mana Mang kurungna? Ada manuk Mang naon? Kurung naon mana teh? Kurung manuk. Itu tuh. Coba manuk ke sawah kurung manuk bisa segala disebutan. Atuh Mang, kita malah nungguan manuk, nungguan pare, kita bisi ke manuk. Bagus. Sirit. Siap. Kepolo teh. Aya wae ka budak. Kepolo teh. Geus ngeureuyang. Nyeri hate aing di heureuyang ku budak dicailan sekalian sia. Tah, ya duit. Mana budak teh? Jang. Naon Mang atuh? Rarese deui. Jang mana? Cek eta mah. Yang duit mah. Nah yang duit. Geus. Mang, eta we tang 10.000 Mang. Oh, cicing. Kalau penting nggak bisa jajan. Ya, iya we. Mang, urangan dibere 1.000. Sakit itu gak cukup. Yang nahaon duit gede-gede 1.000 gak cukup yang melayang apa. Ih, mana? Aduh, si sehat. No. Apa baguan?